isnani utawi iki iku pasal furudul ghusli utawi pirang-pirang fardu adus isnani iku loro aniyatu sawijini niat wa ta'mimul badani lan ngarataakeun badan bil ma'i kalawan banyu. Ya pasal bade nerangkeun dina masalah farduna adus wajib masih kene aya kaitanna jeung anu tadi. Sanggeusna urang aya sabab diwajibkeun adus berarti urang kudu adus wajib. Kumaha praktek adus wajib? Tah di dieu aya 2 kafarduan dina adus. Geus kasimpulanana fardu adus aya 2. Hiji an-niyatu nyaeta niat. Nu kadua wa ta'mimul badani bil ma'i ngaratakeun sakabeh badan ku cai kudu rata. Kumaha niatna? Ya penting ka pamuda atau napi ka anu mimiti balik bisi keterangan acara adus kudu apal, kudu bisa. Kunaon sih masalah adus buat penting amat. Emang berkaitan jeung naon kitu? Geus masalah adus mah geulangkeun hadas gede berkaitanana jeung salat. Lamun adusna teu sah, salat ge ka ditu teu sah. Lamun boga kewajiban adus tapi teu terang. Padahal boga kewajiban adus aya sabab wajib adus terang tapi terangna hiji bodoh-bodohna teu dihampura teu ngaji teu dihampura ta eta salatna teu sah sebab salat eta kudu suci tina hadas gede kaitanana jeung salat adus mah ngan aya 2 farduna beda aja kudu kamari aya genep jeung wudu mah anu wajib dipigawe nalika keur wudu wajib fardu aya genep aya mah adus mah 2 saeutik. Naon-naon sih hiji niat mandi nu ieu sebab urang keur wengi mungkin upami nu tos rumah tangga parantos bersenggama suami istri upami anu muda-mudi meureun keur hudangna kaluar ngani baseuh tah jadi isu-isu teh mandi nu ieu kudu diniat ieu teh mandi ketika datang cai kana badan jihad mana beta justru mana bae diniatan dimaksudan bahwa mandi ieu dilakukan hadas gede kitu bae hate teh niat mah ayana dina hate cukup upami teu tiasa lapanna tapi sunah dilapatkeun nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala tenang bisanya bisa eta secara lafaz bahasa Arab nawaitul ghusla niat abi adus tujuan niat eta tujuan menarik mandinya adus eta bahasa Arab bahasa niat kaulah tujuan kaulah mandi adus eta mandi lah lain adus tertuju kana ngilangkeun hadas gede bae mandi nu ieu mah dimaksud nyaeta lirofil hadasil akbari tujuanna niat eta tujuan tetapi maksudna rek ngilangkeun hadas gede sebab aya perkara-perkara anu ngawajibkeun adus tadi keluar mandi lah contohnya khurujul mani eta niat jadi eta niat hiji beunang tafardu tapi upami teu aya niat mah bahwa mandi nu ieu teh teu boga tujuan padahal boga hadas gede teu boga tujuannya tidak kena hadas gede mandi isu-isu bae arek ka kantor kejubur teu gaduh tujuan teu gaduh niat ngilangkeun hadas gede sebab penting bersegama suami istri misalkan mandi kitu bae
sanajan rata sakabeh badan jujur tapi kaparduan bukan dua mah kalaksanakeun cai rata sakabeh badan tapi teu aya niat tinggal niat artinya mandi nu eta teu gaduh tujuan teu gaduh maksud gilakeun hadas gede tujuanna isu teh ka kantor eta teu sah kuduna ke salat ieu teu sah sebab kudu niat bahwa mandi urang ieu niatkeun hate niat hate sir gitu sir kainget lah ingat niatna ingat bari migawe ingat bari migawe niat bam dilapatkeun sunah dilapatkeun nyaeta pikeun ngabantu niat dina hate bareng jeung datangna cai kana juz badan geuna naon ya nawaitul gusla li rafil hadasil akbari an jamil badani ba'da lillahi ta'ala eta ngabantu ketika cai datang kana juz badan kalebah mana bae juz badan kalebah ieu kita naon teu kudu dina sirah bae ya teu kudu dina sirah bae ketika cai datang kana ieu atau maksud urang mandi teh ya keras gede eta jadi terus rata niatna geus aya tinggal ngaratakeun badan nu kadua wa ta'bibul badani bil ma'i sanggeusna niat wajib dina adus wajibna nyaeta kudu rata sakabeh badan ku cai kudu baseuh kabeh kudu baseuh buuk baseuh kabeh ulah aya sacemplok oge anu teu ka baseuhan wajib jadi beda ajeun mandi biasa ajeun mandi biasa anu mandi rek ka kantor mandi rek sakola mandi rek gawe ya sanajan nyaeta mandina henteu kana rambut ge cukup nyaeta keur tiris bisa mandi bae teh mandi ieu mandi wenang tapi upami mandi wajib mah kadu hadas gede mah wajib hiji rata sakabeh badan kadua kudu niat nyelakeun hadas gede jadi asa sabaraha kasimpulanana pangdu adus aya dua eta doa nu dilaksanakeun niat jeung ngaratakeun cai kana sakabeh badan misalnya prakteknya ulah dianggap sabaraha ya adus ulah dianggap sabaraha dianggap babari masalah adus sasarangan deui coba anu tacan hafal niat lapanna elong sasarangan nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jamil badani fardal lillahi sanajan teu mulut pardo nya penting pelaksanaanna nyebut pardo terjadi masalah bahkan dina salat karena Allah nyebut karena Allah apa penting mah niat salat datangkeun dina hate kagambar disebut